Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng maya kieu, wilujeng patepang deui sareng channelna Mang Deden. Mugia dulur-dulur sebangsa dan setanah air anu sok lalajo videona Mang Deden aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tah kadulur-dulur sebangsa dan setanah air anu acan subscribe channelna Mang Deden, buruan subscribe, tuluy aktifkeun notifikasina ame teu tinggalin mun aya video anyar. Bel, kumaha carana hayang pinter atawa gampang ingatna? Ya gampang atuh, tinggal ngapalkeun jeung belajar nu bener. Tah eta Bel horeamna urang teh. Cik aya teu carana selain diajar jeung ngapalkeun. Naon atunya? Mana asak nginum kopi teu? Kopi deung. Heeh. Oh, sakapeung. Emang aya naon kitu? Iya mah cek mah urang. Amun hayang pinter, duduk catatanna, tuluy galaukan kuci kopi, terus inum. Oh, gitunya. Heeh, ya mah cek mah urang. Oh, atuh kitu mah urang. Cobaan. Kopi geus aya, catetan geus aya. Gening deh, capek mah cowok teh komo yang kieu panas, aduh. Jika kopi itu, bener itu mah kopi, lumayan ya geningan. Ari milik mah di mana we, keur kieu teh. Nah ya kopi sahanya, makanya haneut keneh. Lumayan daripada lumanyun, kurang eno menaha tuh. Jado teh, naon? Ngaruruat wae. Iya katampona keur naon? Nya keur minum kopi. Eta mah kopi urang. Kopi maneh? Heeh, makani geus menang nyampur. Geus menang nyampur? Nyampur naon? Kan urang teh yang pinter. Tadi cek si Bella. Kita ngaduruk iya naon catatan terus teh diasupkeun kanu kopi dikocekeun we terus teh diinum jadi ieu teh menang nyampur durukan catatan heeh walah